Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di jeung urang Sikupe ti cek dama berdak. Ayeuna urang aya di sawah-sawah pesawahan heuh. Ayeuna tujuan erek ngalabelut. Jadi tonton we keseruana ngalabelut sugan menang nu badag. Bismillahirrahmanirrahim. Sugan menang nu badag berdak. Yuk urang geus deukeut ka si Iwan. Celana teh sangat mengkhawatirkan. Ya, ribut namanya. Perkawiran kawir. Eta. Si Iwan tah. Nah, si Iwan itu si Dan itu dirup tuh, darup. Nyangut teuy. Oke guys, si ieu meureun keur nyangut ya. Nyangut teu, Pak? Oke. Tonton terus kegiatan orang di sawah. Ini ngurekna teh nyangut guys, euy. Alhamdulillah nyangut guys. Jadi kumaha rasana, Mak? Ipu. Tias gimana gitu cenah, Pak. Aduh. Sampai di keduk berdak. Siga nama badag belutna euy. Perlihatkan ekspresinya, hey. Oke. Melelahkan, Itu tadi pepanasan akhirnya menang juga gitu di dia sugan benang jeung belut-belutna berdak. Si ieu berjuang terus. Unik bambu guys. Loba awi di dieu jadi hese midona oge kitu. Yang benang jeung teh teh. Jadi tarikan teh wah. Oke guys. Mantap. Babon guys. Babon. Tuh, wah. Jagoan sih mah da dina belut nama da. Tuh. Orang yang nyabak guys, babon, kemana nih? Mana itu? Lagi-lagi dapat 1 ekor lagi guys. Dan mantap. Itu Babon lagi guys. Itu masih kecil guys. Oke. Dapat 2 ekor guys. Berak ya. Anjir ku aing dihakan dah. Ulah euy keur puasa teh mah. Babon berdak. Tah berdak tah.
lumayan sakit kena banget aing gitu ya. Kena banget dulu teh letik-letik aing teh itu dong teh biar geus jebeu gini jebeu biaran dulu alah ngutahan kira dulu ngutahan ka aing kira anjir yo teh mau lo diberi ampun ya. Ini berat kira kau ngutahan ka aing ya. Cuaca panas ya guys, lewat asar kira-kira ini teh jam 3:30 guys. Oke guys, ini sudah ditarik lagi. Mudah-mudahan menang deh gitu. Mudah-mudahan. Ya mataharinya nyorot pisan euy doh. Kita ditarik tuh. Oke, tarik menarik ini dan apa yang akan terjadi tarik menarik. Oh ternyata melosong guys. Wah anjir. Naik to kayak hiji bang. Nah. Ganeng ya, bismillahirrahmanirrahim, semoga menang deui. Molosong di wae, kena jong di wae. Ya produk jarang nguti ya tinggal ikan. Udah sih masuk nyamutan wae gitu produk. Set dah Iwan CS ngaran Facebook nate Abisaha. Oke tuh kali kekuatan nate tuh kekuatan gua kuat ya produk. Angin gede itu belut gede alah ya target katilu orang berdak belut nu katilu gitu Panggedena atau pangletikna. panggedena atau pangletikna itu ya. Itu tinggal Oke. Kumaha karasana ya? Eta. Rak. Lagi ka kitu tuh. Wah. Saking ku badag-badagna gitu. Metotna ge imah. Penuh kewalahan jebak keur paruasa itu euy. Wah, geus punta ganti ka ditu ka dieu. Imah mantap pokona badag meureunnya. Jadi tong po like, komen jeung di subscribe berat. Wah, kekuatan si belutna sungguh-sungguh kuat gitu. Wow,
salam lestari. Belut katilu. Tapi tarikana aduh. Belut katilu guys. Jadi itu di daerah mana itu? Ngaranna teh? Daerah naon itu ngaranna teh? Iya teh daerah iya Salopa. Daerah Salopa barudak. Tuh. Perkebunan persawahan gitu. Wis menang 3 belut. Alhamdulillah 3 euy. Tilu Tuh. 3 sekitar sekiloan. Tilu.